memeh lato-lato harita usum si cepme kabeh sa Indonesia gaya nurutan si cepme dengan budak kaliwat ditanya kuingjan harus di mana kamu nanya kamu bertanya-tanya ayah budak ini pas gitu ayah budak ini pas gitu kayak kuman budak gitu mah emang ada apa nih urang nanya benar pasti mana kamu nanya moga lama eta aki-aki dia hari sama kapengaruhan hari aki-aki balik di masjid aki-aki ditanya kuing tebak pasti mana kamu nanya kuing tebak istighfar abah teh geus kolot bisi abah kono umur isukan naon silakan naon silakan ari abah teh nyaho teh urang di alam kubur teh bakalan dihudangkeun deui ketika abah hudang deui datang malaikat munkar nakir nanya ka abah teh malaikat teh man rabbuka abah ngajawab kamu nanya tidak bor siap malaikat kepayun ka calikna yaya tiris asa taya pisimbuteun ardang asa taya pikipaseun ke asa eueuh pipatureun hirup tina danget ayeuna kapayun kakang pancen rada ladalah mun adi guru puputon tebal kadaton sebaheun para dewa bang jadi iya bantuan atuh nomenang gawe aing menyawer itu atuh nomenang udah ticingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikri a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir al-ayah wallahu a'lam bi muradihi wa rasuluh wa qala Allah ta'ala aidan inna akramakum indallahi atqakum al-ayah wallahu a'lam bi muradihi wa rasuluh wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nasu kulluhum min adam wa adam min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa al-hadis wallahu a'lam bi muradihi wa rasuluh. Hadratul mukarramun wal muhtaramun para alimil ulama para kiai
para ajengan, para ustaz, para habaib, para tokoh-tokoh agama alladzi lam yuzkar ismuhu wa udah biasa disebatan nabi na hiji-hijina. Namun insyaallah kegirangan rasa hormat, rasa ta'zim, rasa mahabbah kepada samaratana urang doakeun leuwih ti heula. Mugia ya Allah para alimil ulama, para kiai, para ustaz, guru-guru urang sadayana nu kiwari masih jumeneng mugia sing panjang yuswana amin. Tambih kesehatanana, tambih barokah ilmuna, tambih milik rezekina, tambih santrina. Mugia para santri anu aya di dieu termasuk putra putri urang sadayana ya Allah sing aya anu muncul janten penerusna para alimil ulama amin ya Allah ya Rabbah. Aparatur negara yang juga saya hormati, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurahna, Ais Pangam, Bina Waya, anu gareng-gareng daya melaki negara, mugia ya Allah selalu dibimbing bertaufik di hidayah Gusti sehingga tiasa adil tu amanah dengan ngajalankeun tugasna we pituna mugia sing tiasa ngaronjatkeun lembur urang janten lembur anu baldatun thaibatun warahun ghafur. Panitia penyelenggara peringatan Hari Besar Islam memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi parantos pagayeuh-gayeuh leungeun paantai-antai tangan gawe babarengan korban harta banda tenaga emutan jeung segabina. Mugia ya Allah ieu pengorbanan teu lain ngan saukur di dunia dibalas ku Gusti tapi tembus dugikeun ka akhirat janten sampeureuh jaga di yaumil kiamah. Kunaha sadayana para jamaah, ibu, bapak, pemuda, pemudi, aki, nini, mang, bibi, wong tua, wong anom, dosa luhur, dosa handapeun anu sami ku pibados tipi kahormat mugia ya Allah riungan urang sadayana dina ieu saat sing ngajantenkeun cukang lantaran wasilah hiji mudah-mudahan urang sadayana sing dihampura dosa ku Allah, nu kaduana sing dipanjangkeun yuswa dina jero taat ibadah ka Allah, anu katiluna sing dibabarikeun milik rezeki pikeun bakal ibadah ka Allah, anu terakhir meningan cukup kana waktu ninggal kana mangsa maut ngaranna. Mugia urang sadayana mautna maut husnul khotimah netepan iman sareng Islam amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya kuring rada bingung kudu ka mana nya hareupna. Ka mana we? Urang gancakeun wae caritana peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi geus aneh urang diperingati betul. Tiap tahun urang diperingati ya peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Yang menjadi pertanyaan naon motivasina, naon doronganna, pangna orang dia sok ngayakeun peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Maka saya meyakini dan berhusnuzon pangna orang dia mah di mana tepang sareng bulan Rajab ngayakeun peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sebab orang dia mah neundeun rasa kateu cinta ka Kanjeng Nabi besar Muhammad. Buktina jeung beda orang dia mah di mana datang bulan Rabiul Awal sok ngayakeun maulidna Kanjeng Nabi, datang bulan Muharram ngayakeun nieling kana hijrahna Kanjeng Nabi, ayeuna datang bulan Rajab opat ngayakeun peringatan Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi. Apapun yang berkaitan dengan baginda Nabi, hari-hari besarnya selalu kita peringati. Ini tidak lain dan tidak bukan sebab orang dia mah neundeun rasa kateu cinta ka Kanjeng Nabi besar Muhammad. Maka saya ingin memastikan dan bertanya kembali ke orang Tegal Kadu, laras cinta ka Kanjeng Nabi cinta? Jawab cinta ka Kanjeng Nabi cinta? Sabada rajaban, yuk orang tingkatkan cinta orang ka Kanjeng Nabi. Gara cinta orang tadi disebut cinta palsu. Kenapa? Karena mohon maaf, bohong jelema ngaku cinta lamun eueuh buktina. Bohong jelema ngaku cinta lamun eueuh cirina. Sehingga dibedakeun ku ulama, lau kana hubbuka shadiqan la atota. Kalau orang yang benar-benar cinta, maka ia akan mengikuti orang yang dicintainya. Innal
cinta teh baik nurut jeung nurut nah contoh lamun cinta kata bogoh geuning sok nurut kata bogoh mah leres kadang-kadang dititaku indungna meuli gas jaman dulu tapi ninggal ka bogoh nanu teleponnya ada apa soal jemput aku dong ya di mana di mall tunggu yang nurut kata bogoh mah leres saja mana ibu ya leres saja oh pakai jaket sarwana geuning keur bobogohan mah harita kalau sudah bobogohan keneh mah datang ka bogohna pilih oge di dengkul ya 2 cm setengah mah kelek disemprot reksona make kispray nah ayeuna geus jadi salaki kelek bau naga udah masuk salah kaprah wae pengolahan teh hei ibu dengekeun mongpon gerajaban urang buat salah saiji kitab aya dina kitab kudu urgen ngabejakeun kieu teh lempeng hirup urang punten wajib ngadak awe teh hareupeun salah geuningnya ya mah kadang-kadang hareupeun salaki jiga juri buuk sawing-wing digongkeun make karet tinggal salaki ngabelanya jepret kana mana mana teh seul jepret karet BH pakai paniti paniti aya keneh sebagai paniti aya orang Tegal Kadu gitu oh urang mah teh cara keur anyaran mah jadi pamajikan rek sare oge ginding seungit salah disemprot parfum minyak wangi disemprot nah ayeuna geus jadi salaki tahunan boga anak 2 jeung 3 rek sare jeung salaki boro-boro make parfum boro-boro make minyak wangi karangan make auta atuh diletak teh pait eta komo kang pernah pamajikan uing marek sare teh make hot drink apa hot drink aku diletak teh lada misaha alta pamajikan oh teh cara keur anyaran marek sare gosok gigi heula ketemu ke make listerin weh seungit heuy nah ayeuna rek sare boro-boro gosok gigi boro-boro make listerin kaltang ada sebelah teh aku dicium teh bau cikur ih amit-amit oh teh cara keur anyar mah hayang gitu oge era impet-impetnya oh ngaku ibu-ibu harita keur anyar opan era gitu teh oh tadi empet-empet ditatahan permios nyaning bari ka pakungeula nya oh kada gitu sia oh ayeuna geus jadi salaki tahunan hayang itu tidak perlu salakina di kamar ada muak ka salaki kadang-kadang ayeuna mah hayang kopi oge hese neng panyeunkeun kopi ari gajleng teh ka dapur dibawa jeung termos najieun sorangan ogo kolot-kolot ogo aya nu songa-songa di termos-termosna orang Tegal Kadu begitu padahal lamunnya cinta tembongkeun atuh cirina daek nurut sebab di antara ciri jelema cinta teh daek nurut jeung nurutan bahkan mohon maaf ketika kita cinta saja terhadap seorang idola eta sok aya cirina naon cirina daek nurut jeung nurutan contoh bapak-bapak cinta ka artis bapak-bapak cinta ka Roma Irama nurutan gaya Roma Irama aya godegan eta bapak oge ngadadak teh lancah meong hayang digodegan ibu sarwana ibu cinta ka artis ibu cinta ka Inneke nurutan gaya Inneke make jilbab nyekek ibu oge sarua nurutan make jilbab nyekek ngan orang Tegal Kadu mah teu bisa make nyekek teuing ngapain udah urang sok salah kaprah wae popolahan teh ari gaya gaya muslimah tapi sapotong ai luhur ditiung ka handap calana marat aya gitu loba udah cara dia ayeuna mah awewe teh atuh kade tolong wanita sekarang itu zaman terbalik loh di kala tontonan menjadi tumpunan menjadi tontonan kiai ceramah ustaz dakwah dianggapna tontonan tapi ketika layar TV yang berbicara layar HP anu nyarita dina HP ya rupa-rupa aya YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok nanti TikTok aya di main teh senake gitu aya senakenya senek tersakeut ayeuna orang lembur gaya pas artis leres mantap pantes bahasa sepuh dulu Indonesia dijajah ku Belanda 350
wanita para rantes banyak pelanggan hari apalagi kaum wanita tolong jaga marwah kalian ayeuna teu saeutik awewe teu gadisna teu ibu-ibuna teu nini-ninina cara kieu ayeuna ibu-ibu isuk-isuk poe minggu lain kaulaan salaki kalah kacong make calana satrit maret cat ngagen gila ngagen oke nini ayeuna nini bicara ieu beujeu nini hayang action datang ke salon kecantikan sekurang mah rek naon nini datang ke salon kecantikan rek naon sekurang ieu memaksakeun maneh nini teh mes katuang salon kecantikan aya naon nini teh kulit teh hayang cara renceng deui cara ge jiga baheula tukang salon kecantikan teh atuh nini kudu mikir kulit geus kaliput kitu mah disetrika ge malihat. Nah, ari ujang kumaha hina-hina teuing dan ini teh ai ujang teh nyaho ini teh jelema suci jadi teh jelema beungharnya jelema beunghar ini teh teu percaya dina keresek teh duit yang sabaraha 200 juta ari kitu lamun ujang bisa ngajadikeun kulitnya digencang deui ieu 200 juta ke ujang bener kan kita duit 200 juta di akalan da jelema boga akal dipikiran kumaha carana kulit nakal rencang deui akhirna kapikir bisa nih insyaallah dijamin kulitnya digencang deui bisa cenah bisa kumaha carana gampang nini ngagoler sini ngagoler di akalan kumaha carana kulitna tara lenceng deui akhirna dibuat kulit tapi halak kaluhur bener tara lenceng deui ngan diri kulitna numpuk ka bedug kapalang ditagihan make karet tuluy ditiungan sikini teh alhamdulillah ya Allah cenah ge kara lenceng deui ari meunteung reuwas dina gadona aya jenggotan si horeng teh kudu dihandap ka kari kaluhur udah jalan sehingga ada hei anak kaum wanita yang sudah diangkat derajatnya oleh agama yang sudah diangkat derajatnya oleh Islam maka tolong jaga marwah kalian sehingga saya berharap semoga wanita-wanita di Tegal Kadu menjadi wanita-wanita yang soleha amin makanya jangan salah mencinta jangan salah mengidolakan naon sebabna sok aya cirina naon cirina daek nurut jeung nurutan maka tidak ada yang lebih layak kita cintai pada hakikatnya selain daripada yang sedang kita peringati Isra Mi'rajnya yaitu sosok baginda Nabi besar Muhammad maka lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi aku tuturkeun turukan Kangjeng Nabi lalu apa yang ada kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj Kangjeng Nabi ternyata lamun urang rek ngagua karena perjalanan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi di dalamnya banyak hikmah banyak pelajaran yang dapat kita ambil dalam rangka mengikuti apa yang diambil oleh baginda Nabi. Kuring yakin dan percaya hari orang Tegal Kadu ada tukang ngaji nyaho jeung apal naon ari Isra Mi'raj da unggal taun diperingati ngan ieu mah ala kadar naon kidan jeung ngemutan ari Isra teh dilempangkeun Kangjeng Nabi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa di Mekah ka Palestina itu menurut jarak Mekah Palestina perjalanan yang jauh sehingga kenapa Isra Mi'raj dijadikan mukjizat kedua terbesar setelah Al-Quran karena memang perjalanan yang amat sangat jauh tapi ditempuh oleh waktu yang amat sangat singkat jangan dulu berbicara Mi'raj berbicara Isra saja jarakna di Mekah ke Palestina eta jarakna jauh hoyong terang jarak di Mekah ke Palestina hoyong terang nah ayeuna mah gampang bisa benerna ayeuna mah usum HP bisa dilihat dicek di dalam Google Map bahkan saya pun barusan dari Bogor ke sini menggunakan Google Map itu akurat sekian puluh kilometer terdeteksi maka saya iseng ketika saya buka HP saya buka Google Map ternyata jaraknya di Mekah ke Palestina menurut Google Map jaraknya di Mekah ke Palestina eta jaraknya sarua di Palestina ke Mekah ulang banyak ngeluh juga nya jaraknya memang jauh itulah Isra di Mekah ke Palestina hari Mi'raj ditaikkan Kangjeng Nabi di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha begitu nepangan zat Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata di dalamnya banyak hikmah banyak pelajaran yang dapat kita ambil di antara ketika baginda Rasul memeh Mi'raj Kangjeng Nabi teh ngalaksanakeun salat sunnah 2 rakaat di Baitul Maqdis beres Kangjeng Nabi ngalaksanakeun salat sunnah 2 rakaat berunjung teh malaikat Jibril ngasongkeun 2 pilihan yang pertama malaikat
segelas susu. Kira-kira kuring rek nanya ke orang Tegal Gadut, milih mana Kanjeng Nabi, milih arak atau susu? Milih arak atau susu? Mana susu mau? Milih arak atau susu? Kenapa baginda Rasul milih susu? Ternyata susu itu adalah simbol daripada fitrah, dan fitrah itu adalah Islam, dan Islam itu adalah jalan keselamatan. Maka apa hikmahnya bagi kita? Ternyata di dalam kehidupan kita, kita pun selalu dihadapkan dengan dua pilihan. Urang oge hirup teh hayang salamat atau cilaka. Hayang salamat atau cilaka. Maka lamun urang hayang salamat, urang ikuti apa yang diambil oleh baginda Nabi dina harti. Lamun orang Tegal Gadut hayang salamat, maka kompak kabehan hirup kudu milih sus. Sakali teh peta harti. Lamun urang hayang salamat, maka urang hirup kudu milih sus. Hidup susu. Artinya apa cek tadi teh? Susu itu adalah simbol daripada fitrah, dan fitrah itu adalah Islam. Ternyata lamun urang hayang salamat, maka urang teh kudu Islam. Cek orang Tegal Gadut teh kapan kuring teh geus Islam, lahir ke alam dunia tina kaayaan Islam. Indung bapak kaula Islam, aking ini kaula Islam. Disita percaya tinggali dina KTP tercantum identitas saya, agama saya Islam. Sumuhun alhamdulillah. Tapi punten urang kabehan sebagai umat Islam boga kewajiban nya eta keur ngajaga kaislaman urang, sehingga Islam kita terjaga sampai mati pun kita kelak dalam keadaan Islam. Maka orang-orang yang matinya dalam keadaan Islam, itulah orang yang akan selamat, itulah orang yang akan bahagia kelak di akhirat nanti. Sehingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei jelema nu ngarasa boga iman, kudu tarana ku anjeun ka Allah dengan sanyana takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati sampai kalian mati dalam keadaan Islam. Orang-orang yang matinya dalam keadaan Islam, itulah orang-orang yang akan selamat dan bahagia di akhirat nanti. Cing kuring rek nanya, ai urang hoyong maot dalam keadaan Islam? Hoyong maot dalam keadaan Islam? Maka lamun urang mapai ayat kemudian, ternyata sebelum Allah menyeru kepada kita agar kita mati dalam keadaan Islam, leuwih diheula Allah marentahkeun ka urang, nitah ka urang, sangkan urang jadi jelema anu takwa. Si horeng ieu kuncina, lamun Islam urang hayang terjaga, lamun kita ingin mati dalam keadaan Islam, maka urang udah heula ieu makom derajat ketakwaan. Orang yang bertakwa, Islamnya akan terjaga. Orang yang bertakwa, matinya pun akan dalam keadaan Islam. Bahkan orang yang bertakwa, bedieuna mulia mungguh Allah, muliana mungguh Allah lain mungguh manusia. Sebab ari mulia mungguh manusia mah relatif, mulia mungguh manusia mah beda-beda. Kadang-kadang ari jelema mah nyangka kang anu mulia mah tuh jelema boga pangkat jabatan luhur, mah pangkat jabatan mah aya waktuna, aya mangsana pensiun ngaranna. Betul? Bisi boga sasangkaan di cenah ge kang anu mulia mah tuh jelema beunghar. Tah malaikat Jibril sugan. Tuh malaikat Jibril tetap mau susu. Nah, dibuing ge. Besok antarkeun malaikat. Nuhun. Asep malaikat Jibril. Poho we kuil tenang teh. Bisi boga sasangkaan deui cenah ge kang anu mulia mah tuh jelema beunghar, anu duitna loba, anu seueur acisna, anu patalaya hartana mah harta banda ge aya waktuna, aya mangsana, da maot mah moal dibawa moal. Ibu sekarang boleh bangga, ibu ayeuna gaduh gelang, ibu ayeuna gaduh kalung, ibu maot eta gelang kalungan dicadang henteu. Dicadang henteu. Ari gaduh gelang teu. Ku paingan teh boga. Naon tuh dibawa boga ge henteu sia eta mah. Ari kalung kalung. Kalungna teh. Nu leutik atuh cincin. Astagfirullah. Anting teh bang leutik anting. Sasalakina sia. Teu
bukan anting-anting aja. Oh ya mah anggap ibu ayeuna gaduh gelang gaduh kalung ibu mau eta gelang kalung mah dicanak henteu jawab bener dicamanakeun dijual hebat bener orang Tegal kadu mah hebat geus bae ge bisa ngajual gelang apa yang aya pocong ka pasar ngajual gelang ih amit-amit gak elo orang dieu mah banyak geus naot ngajual gelang balik kali sing balik ka jawabna atuh ibu ayeuna gaduh gelang gaduh kalung ibu maot eta gelang kalung anu cenah henteu jawab dicamanakeun jawabannya adalah tenya pan ibu mah maot dikubur moalnya meureun gelang teh meureun aya di imah di urusan puluh hiru lamun teguh anakna ku salakina lamun salakina soleh bager meureun gelang teh dimanfaatkeun lamun dijual ge dipake sodaqoh atasna mah heuceul lamun salakina jendil masalahna jendil dipake bobogohan deui bobogohan teh jeung babaturan teh dina grup WA dari hate aing mantap maaf hehe dengekeun awewe dengekeun yo dengekeun awewe dengekeun lalaki mah ieu kamu punya lalaki mah satya karena memang mohon maaf laki-laki itu tidak dituntut untuk setia tapi laki-laki itu dituntut untuk tanggung jawab buktina ibu mau suka naikkan salakina paturan ibu saminggu kurang naikkan mah saminggu 3 poe sapwe paling cerik mewek bener paling cerik yang hadapan wajib pemajikan anak bungkuikan mewek datang babaturan akang sing sabar kekuatan sebagai kang datang dari kang sabar penyangka keninganan kang datang sabocing kang naon kamu Ustaz itu aya randa mana ya sama randa mah biasa bener eta sakitu salaki nu hirup geuning maot mah teu rencangan apalagi harta kekayaan maka mulyana manusia lain itu sabab harta banda bisi boga sasangkaan di cenah ge kang meureun mulyana manusia mah ku sabab hade rupa geulis jeung kasepna gelis jeung kasep ge aya waktuna aya mangsana semakin bertambahnya usia kakasepan kegelisan mah beuki ngurangan leres usia saya bertambah anak saya sudah tua cing bubu tambah umur kuring sabaraha 70 oke 70 umur kuring sabaraha hah umur saya masih muda sebetulnya masih 35 tahun tapi kuring lamun ngeunteung eta kuring lamun ngeunteung ayeuna kadang-kadang sok kahlas kana hate Gusti geuning kasep kuring di ayeuna mah kurangan teu cara baheula ke kuring umur 17 tahun kuring umur 17 tahun kasep 17 tahun itu kabogong itu geuleuh mah harita udah kasep harita mah tapi kenapa sekarang kasepna berkurang wajar usia bertambah pek tinggal ini mana ini ilik ini ayeuna emang ini ayeuna geulis henteu kunaon ini ayeuna teu geulis sabab ayeuna ini geus jadi ini atuh kunaon ini ayeuna teu geulis sebab usia ini sudah lanjut tapi lamun ini ngeunteung 50 tahun 60 tahun katutan waktu ini masih kena jadi gadis pan ini teh geulis gadis mah terus gadis mah kulit oge kencang gadis mah kencang kulit oge kencang susun oge juga nu beunang hulu gadis ayeuna mah lili geus nini juga nu beunang dada artinya semakin bertambahnya usia kakasepan kagelisan mah beuki ngurangan teu awet kasep mah teu awet geulis mah makanya saya selalu menghimbau kepada para pemuda kepada para pemudi hei para pemuda dan pemudi ketika kalian ingin mencari pasangan hidup
mencari istri dan suami, maka seyogianya jangan berpatokan terhadap cantik dan gantengnya saja, sebab eta mah teu awet. Maka cek agama pasbar bisa diri taribat siada, lihatlah agamanya. Nengjo kasep jeung geulisna hunkul mah dengit moal awet, moal awet. Isi para pemuda hayang nu awet, omah ulah neangan nu geulis. Lamun hayang nu awet, ulah nu geulis, nu jorek. Sebab nu jorek mah dijamin 100% awet. Ayeuna jorek, minggu hareup jorekan, bulan hareup jorek, tahun hareup jorekan neng. Tapi kapaya ge jorek we sia teh awet ari nu jorek. Ari tulis sing kasep mah semakin bertambahnya usia kakasepan kagelisan mah beuki ngurangan. Artinya apa? Mulyana manusia lain kusabab hade rupa. Maka mulyana manusia Allah parantos mere barometerna dawuhan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Anu mulia Allah adalah orang yang bertakwa. Maka urang udah ieu ketakwaan, urang udah ieu makom derajat ketakwaan ngarah naon, ngarah beh ieu na mulia Allah. Beh kituna jelema takwa mah Islamnya akan terjaga. Jelema takwa mah maotna oge bakal dalam keadaan Islam. Timbul pertanyaan anu kadua, ai urang hoyong jadi jelema takwa? Hoyong jadi jelema takwa? Bejakeun entong. Bejakeun entong. Dina kitab Takdim Panggening dibejakeun iki. Wa innama syariful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Sesungguhnya daripada kemuliaan ilmu agama, daek ngaji, daek tolak ilmu, daek ruang liung di majelis taklim, daek pesantren, itu adalah jembatan untuk mencapai makom derajat ketakwaan. Jadi tegesna lamun urang hayang jadi jelema takwa, maka urang hirup sing getol kanangan. Sing getol kanangan ngaji. Jangan pernah bermimpi akan menjadi orang yang bertakwa lamun urang jauh di para alimil ulama. Jangan pernah bermimpi akan menjadi orang yang bertakwa lamun urang hirup tara daek ngaji. Maka sabada rajaban tingkatkan semangat urang kana ngaji, khususna pengajian rutinan. Da ari ngaji kieu mah ala kadar saliwat. Ngaji nu nyaan ngaji mah ya ngaji rutinan, dipapai bab tauhidna, dipapai bab fikihna, dipapai baik bab akhlak tasawufna. Maka sabada rajaban sing getol kana pangaosan rutinan insya Allah. Di dia aya pangaosan rutinan? Aya ibu-ibuna aya. Teu naon? Jumat aya bapak-bapak di naon dia? Wengi? Malam Jumat. Bapak-bapak malam Jumat di dia. Sopir. Bapak-bapak. Lain kudu naon mah. Da kuring mah pengajian rutinan, pengajian bapak-bapak boga, pengajian ibu-ibu ke boga. Karasa kuring perbedaan karasa. Di kuring mah pengajian bapak-bapak teh sunyi. Oh hehe, ngaji lagi hayak lopatan. Ngaji ngelain, ngaji nuntutan. Mendingan sama bagahan karpet. Beda jadi ibu-ibu terus lah. Ibu-ibu mah di kuring ya. Ibu-ibu mah rame. Ibu mah rame. Ngobrol. Aya rame ngobrol. Saya teman lain ada pinggir awal. Itu naon saya dia rem. Dari mana pinggir aja. Tapi kalau bapak terus terang saya selalu terhadap pengumpakan kaum awewe. Kuring kamari bulan Maulid ngayakeun Maulid Akbar. Ngondang bapak-bapak, ngondang ibu-ibu. Retang ngondang bapak-bapak nyeri hati. Nyeri hati. Nyeun surat undangan loba 700 nu datang ku dina urang. Allah nyeun surat undangan. Hari ibu-ibu mah geunaheun. Nyeun surat undangan teu kudu loba. Bikin saja surat undangan 6 surat undangan. Sebarkeun ka genep majlis. Ngabri jamaah teh 600 orang. Resep ibu-ibu mah teu Allah undangan. Ngan Allah dahareun. Oh ibu-ibu nu hadirna ngawatas. Babaturan meleng babaskeun jauh. Meleng ge babaskeun aya nu saka babas-babaskeun hadeun. Oh aya babaskeun aja aya mah. Cuma saya mau bertanya, pengajian rutinan ibu-ibu di sini dihijab tidak? Dihijab, hari guruna istri apa pemagat?
pamaga ti hijrah di halangan hah nembrakos kieu katingali guruna tenan naon sae itu oge ngan lamun ibu ngaji di majelis kuring eta di halangan dihijab di halangan ku hordeng awal nama kuring teh sarua pas kieu nembrak pengajian ibu-ibu teh ngan hiji mangsa babara bulan sapatos berjalan pengajian dikontrol kuring ku guru kuring ari barang dikontrol ku guru kuring kuring ditegur ke guru kuring teh kasep leuwih saena wayah nanya ku sabab hidup ngaburukan awewe bungkul wayah nanya halangan ku hordeng ame jamaah tuh bisa tinggali maneh naon sebabna sebab keneh marada kasep sok kerangit tapi halangan kuring mah di halangan ku hordeng jadi abdi teu tiasa ningali jamaah jamaah ge teu tiasa ningali abdi kan aya geunahna di mana kuring rek gogoleran ge moal nyahun moal ke calana pondok ge teu kanyahoan panyuput ngan panyakitna ari di halangan ku hordeng teh bingung ngontrol jamaah sakitu doang cara nembrakos ieu ayeuna nembrakos ieu mah geunaheun lamun aya ibu-ibu nu ngawangkong teh tinggal di polototan ditujuk ke lagu tapi di halangan ku hordeng kagenahan deueur awewe teh ya kadang-kadang ka di majelis ge sok aya nu ngomongkeun salakina nya aya nya orang Tegal kadu mah kon ngabejana lain guna naon salah kuring pernah ngalaman euy ari kuring jadi satu kamar hordeng heuh nyumput teh ya keur motolaah heula memeh ngahanca ai di tukang hordeng teh jamaah ibu-ibu kadenge ku kuring aya nu kacas khusus curhat ka babaturanana aja aya naon aya naon aduh aja aya pusing jeung aja pusing pusing kusaha aja kusaha aja goblok sareng aing ai saya aja goblok terus sareng aing ku pageur ai satu aja goblok teh naon atuh aja teh ngeukeun kumaha teh goblokna sareng aing mah heuh kunaon pakaweana teh aja nganguseuh poe nguseuh aya di dieu salah kira sok-sok aya di dieu sok-sok aya dengekeun kana sok-sok dengekeun kana sok-sok nomor 1 dengekeun demi Allah musuh mah moal kamajuan moal maju di kecebur benar naon kang ari musuh mah da hobi jelema beda-beda bener kuring moal musik kana hobina ngan kuring saagit rek ngemutan ka musuh-musuh denge hiji lamun musuh teh sing nyaho waktu nu kadua sing nyaho aturan kadang-kadang di hiji sisi teh nyaho di waktu lohor liwat asar liwat maghrib liwat isya liwat iskuning cinukun yang depan kubur aya nu kitu teh nyaho di waktu nu kadua kadang-kadang teh nyaho aturan naon teh nyaho aturan dengan mohon maaf tidak sedikit praktek mancing khususnya mancing di Pulau di Bogor tidak sedikit praktek mancing itu daftar bayar awal ai bayar contoh 50.000 dari TKP mayar daftar rata 50.000 ari balik kebenangan beda-beda si A menang 5 kilo tina unsurna si B menang 3 kilo si C menang 1 kilo bahkan si D mah hapus kebenangan pisan dina harti aya unsur-unsur judi anu haram hukumna derek laukna diasongkeun ka anak tiba majikan dipasak didahar embus kana jero patuangan jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa jadi tanaga pantes we anak tiba majikan hese diajak bener teh dabongan katempelan tina kadaharan anu kadaharan tina unsur judi teh ya ari mayar sarua 50.000 ari balik kewenangan beda-beda anu judi jatuhna jadi haram hukumna lamun resep mah musuh gampang kan kieu di bejaan kuring supaya halal supaya itu jadi judi gampang ulah mayar ti heula tapi musuh ti heula di mana geus musuh kewenanganna timbang lamun meunang 3 kilo tinggal tanyakeun sakilo duit lamun sakilo 20.000 kali kilo bayar 60.000 beres bersih tapi lamun mayar ti heula ari balik kebenangan beda-beda jadi judi jatuhna haram cek agama punten lain rek nyinggung tapi ieu mah keur nyaritakeun hukum ari hukum mah pangkos kareta kumarelna betul beureum mun caritakeun beureum koneng mun caritakeun koneng hejo jieun hejo haramnya haram halalnya halal lamun kasinggung istighfar aku dosa perbaiki lain ambo ka ustaz
dia masuk ayam sama Ustaz Gomo ibu-ibu apalagi wanita yang konon katanya hatena ikis kabari kasinggung pantes kuring boga jamaah ibu-ibu kuring teu saeutik nu pundung dugi kegaena tadi ngaji deui mun ka ampak ke baon we sia tah hari nate kaingan atuh keur ngaji di awal mah di tengah majelis ai kuring teh jebret eta mah geser ka orang panto ditanya ku warga ujung kurang kita di jumlah maharunda kasinggung deui kuring jebret deui ngageser deui kana teras ujung kurang pindah kana teras ayeuna ujung na teras mah dengekeun geunahon bisa nyarane bisa make sendal lumpat balik gitu kabur bikin gaina teu balik-balik deui gitu sehingga ada apalagi kaum wanita kaum awewe lamun kasinggung istighfar aku dosa perbaiki lain ambok eta mah ustaz teh nyaah keur nyaritakeun hukum teh harita teh kieu sabarana mantap hukum pernah dicaritakeun buku ring kieu punten nya di dieu upami kasinggung maaf ceueuring teh kieu ibu-ibu sadayana hati-hati sekarang itu akhir zaman loh banyak yang namanya transaksi ribawi dengan berbagai nama dan label ada yang disebut bank keliling ada yang disebut bank emok ayah di dia bang emok ayah dia bang emok hukum masih bang emok oh keninganan arah renong obatan limaan saya berjanji begitu cenanya hei maaf saya sekedar mengingatkan apapun itu namanya yang namanya transaksi ribawi hukumnya haram titik segede pula haram hukumnya perlu kerdin jerelakan bahwa riba sabur anjam injem anu aya leungitna maka eta hukumna riba riba teh haram jeung agama jangankan uang dengan uang bukan minangkana akang atawa euceul nambut acis tetangga atawa kadulurna pokna teh kieu euceul nambut acis abdi 100.000 keur naon euceul tajana keur mayar budak SPP can dibayar cenah boga cekak dipasian nambut ku tetangga teh 100.000 ngan celetuk tetangga teh kieu teh tetangga teh mangga euceul dipasian nambut ku abdi 100.000 engke pulangkeun deui sabik 100.000 ngan abdi hayang dipencetan tak eta dipencetanana jaro manfaatan ngalah untung ngalah manfaat jadi riba minjem anu model gitu apalagi uang dengan uang karena saya survei ke lapangan ternyata praktek narek bang emok rek bang keliling saja bina nginjem 1 juta muka taribah kekulir 1 juta ari bulan leuwih 1 juta geus jelas riba jatuhna haram cek agama maaf kuring ala kadar ngemutan moal berkah rezeki urang nepikeun ka kumaha ge nu aya beuki riweuh ka hareupeuna sebab saya sering menangani kasus semacam ini loba anu datang ka imah pokna teh imahna rek disita pokna teh rumah tanggana berantakan hancur gara-gara pajeje perkara mukara rieu di dunia keneh geus riweuh pokok di akhirat gabongan nubrukkan aturan hayang berkah rezeki mah lain kitu praktekna lain kitu konsepna hayang berkah rezeki mah hoyong rezekina berkah hoyong rezekina berkah bejakeun toh yeuh dangukeun Kang ceuk punten ceuk guru kuring rezeki mah kos hayam kos naon cenah kos hayam eta hayam beuki diudag beuki jauh hayam beuki diudag beuki hesek kumaha supaya hayam nyampeurkeun aur artinya sing loba soda antik mapil jai yaki mapil jai apa yang kita keluarkan dari kantong kita untuk infak sedekah itu akan kembali kepada kita dan catat pengembalian Allah itu lebih besar daripada apa yang kita keluarkan dina harti makin loba ngaluarkeun makin loba teh anu bakal didatangkeun ku Allah ka urang sadayana lain amin hukum sedekah tingkatkeun amin sedekah nama angger sok jujur ibu-ibu jujur pengawasan rutinan sok aya kompak teu aya tolong jawab yang jujur yang kompak ketika ibu masukkan uang ke dalam korobak kali-kali dina kantong teh duit aya 2 pilihan aya duit 2.000 jeung 50.000 nu mana bebaskeun kabeh nahauk 2.000 udah sarwana ieu urang mah kitu pan kana sedekah teh sok ngadaguan sesana nu pangleutikna pantes bapak-bapak ge sarwana euy sabenerna bulan kamari
lucu. Aki-aki ngamuk sholat di mana? Hari aki-aki teh, gitu pan sok wiridan, meh cuma teh, bari wiridan teh. Aki-aki. Beliau teh datang koropa, itu el tetangga sebelahnya. Apa? Neon. Tak koropa, koropa. Ngodok kantong siapa teh? Arenya kantong teh duit nanti aya 2 lembar. Lu hiji 2.000, lu hiji 100.000. Dikodok ke siapa? 2.000. Asukeun kana koropa. Teu nyaho mah 100.000 ge katarik. Kan dulu ngan murah hadapun bujurna. Ari di tukang aya budak murah. Cek budak murah teh, duit si Abah murah. Dicokot ke budak murah teh, diasongkeun ke siapa? Bah. Iya duit, nitip, asukeun kana koropa. Rasana nitip padahal duit manehna. Makanya si Abah gemes dina hatena. Jadi Abah teh dipikir-pikir naon maksudna budak murah nitipkeun sedekah ka aing 100.000. Pangke ki koropa manguriling ieu kabagian. Nah, nitipkeun ka aing, rek ngalede. Rek ngejek. Meureun ka teh yo aing mah 2.000 ngarina 100.000. Goblok budak murah teh nyinggung ka aing. Tolol sia tenjokeun balik jumaah dipegat aing goblok sia. Bener eta mah balik jumaah si Abah geus nangkring di lawang panto. Budak orang ngalewat teh dia goblok sia. Naon, Mbak? Eta naon maksudna sia cepet dititipkeun ka aing sedekah. Pan kayaknya nguriling ieu goblok ai koropak mah. Rek ngale, rek ka aing ngejek ka aing medang-medang sia cepet aing 2.000. Gitu mana, Pak? Hutan ini cepet ya. Pada tanggal lain duit abdi. Usaha goblok. Panu Abah murah. Ai koropak dikodok teh. Tolong. Goblok sia DKM mana DKM? Bongkar. Kok dibongkar tuh? Urang mah kitu, ari rezeki hayang loba, rezeki hayang berkah, tapi kadang-kadang usupna lalaora. Terkadang kita itu banyak ketakutan. Urang teh sieun ngurangan, sieun miskin, sieun bangkrut, padahal catat tidak ada sejarahnya orang yang gemar sedekah akan bangkrut. Tidak ada sejarahnya orang yang gemar sedekah akan miskin. Justru baliyaz akan bertambah dan bertambah. Justru jelma korek, jelma pelit merege anu aya bahan dibangkrutkeun mah. Kenapa? Karena bagaimana Allah telah memberikan sebuah peringatan kepada kita. Di dalam Quran Allah sengaja kisahkan satu kisah, yaitu kisah Qarun. Ai Qarun depan awalna mah jelma balangsa hayang beunghar minta asbab doa ka Nabi Musa. Ari geus beunghar mah Qarun salah lenggah, geus beunghar mah Qarun salah kaprah. Tungtungna Qarun sombong, tungtungna Qarun pelit, korek. Maka apa yang terjadi? Allah ajak turun, Allah lenyapkan Qarun dan hartanya ditelan oleh bumi. Nu korek anu cilaka mah, anu pelit anu bahaya mah di dunia keneh ge geus cilaka. Tadi jika resep ku jelema tembus ke akhirat, ari cita-cita hayang asup kana surga denge jelema korek. Ayo jelema korek itu. Denge jelema korek. Jangan mimpi Anda akan masuk surga. Kenapa? Karena ternyata ketika Allah menciptakan surga, di dalam hadis kursi Allah berbicara kepada surga. Dan Allah, ya jannah anti haramun al bakhili walau kana sadidan. Hei surga, haram pikeun anjeun ngasupkeun jelema korek. Sanajan eta jelema korek juhud ahli ibadah. Sanajan getol puasa sunnahna, sanajan getol hudang ti puting tahajudna, tapi masih kena nempel sifat karakter korek dina dirina, maka haram surga ngasupkeun jelema korek. Rek karoret wae dulu teh. Hah? Rek karoret wae. Jangan pernah bermimpi akan masuk surga dalam urang korek. Makana konsep hirup urang teh ulah kada mas teuing atuh kana urusan dunia, boga rezeki lobakeun sedekah. Karena fadilah keutamaannya luar biasa. Ketika berbicara sedekah itu enak, Kang. Berbicara sedekah itu pelem. Naon pelemna fadilahna luar biasa. Ketika sedekah kafaratuz dzunub, lamun sedekah bakalan ngahapus dosa. Bahwa sedekah tanpaul bala akan menjauhkan dari bencana dan musibah. Bahkan jelma nu sedekah tajlimul kina akan mendatangkan kekayaan. Nya aya harta, nya
aya hate nu utama mah urang menta kaya hate bener sanajan harta loba ari hatena miskin mah dahar jeung rendang ge moal nikmat tapi lamun hati kita kaya hati kita leluasa dahar jeung anak naga ge nikmat apal anak naga Jamrong anak naga itu dahar jeung anak naga ge nikmat. Tolong konsep ya hidup kita supaya orang pangna orang getol ngaji teh gitu supaya orang hirupnya hoatan supaya orang hirup terbabari kabawa sakaba-kaba apalagi saya titip ini anak-anak kita sebagai penerus bangsa jeung agama tolong pendidikan agamanya utamakan kadang-kadang sekarang itu saya iri ketika ibu jeung bapak bebelaan anak sekolah bayar SPP ratusan ribu bahkan jutaan dibelaan tapi kadang-kadang budak karena urusan ngaji tepira ustad sebentar itu dia tak jadi budak teh ya bejakeun ka indung maneh bulan hareup mah mayar 10.000 sabulan bantuan Pak Ustad bayar listrikna nya budak balik dibejakeun kana jadi indungna mama naon kasep ieu cek Pak Ustad titah mayar ngaji teh sabaraha 10.000 sabulan orang di mana-mana ngaji mah kena Allah oh ngaji mah ya Allah kudu kena Allah jadi ustaz mah ayat gitu hei punten ustaz mah leuwih ti heula kena Allah na ustaz mah leuwih ti heula kena Allah na sok arek hitung-hitungan kana ngaji sok urang buar urang buka bagaimana Imam Ali dalam takdim menceritakan lamun rek hitung-hitungan kana ngaji sahuruf anu diajarkeun eta 1000 dirham lamun 1000 dirham teh dirupiahkeun 120 juta sahuruf 120 juta denge panitia sahuruf 120 juta wing sabaraha huruf ieu rek hitung-hitungan karena Allahna jeung ustad leuwih ti heula ustad mah kana Allahna nah urang anu jadi kolot nah atuh simpak ka sok karunya ka ustad setempat khususna anu diperlukeun nyaan ilmuna anu diperlukeun jasana tapi urang sebagai masyarakat nah kadang-kadang teu bisa karopeana tinggal dibere duit ustad mah geus gawe lamun geus mimpin tahlil kakarang di amplop lamun geus maca doa kakarang di amplop lamun geus maca talqin kakarang di amplop sugan aya ustad keur ulang-ulang borojol ibu-ibu jeung bapak ngalanterkeun amplop oh wah langka urang teh ka ustad pan butuh teh si ka ustad teh butuh da urang teh ka ustad teh gini buktina naon-naon ge da ustad diandelkeun aya salametan ustad digeroan aya kamaotan ustad digeroan aya salametan ustad digeroan sampai aya nu kasurupan ge kadang-kadang mah ustad digeroan padahal si ustad keur nyantri diajarkeun sampai kasurupan modal kuring harita memang diajarkeun sampai kasurupan demi Allah henteu ngan geus terjemah ka dunia masyarakat aya katanggan kasurupan mah datang mah ka imah-imah keneh heuceul mangkana geus teu nyoli waktu pan masyarakatna harita datang malam Jumat 12:30 mangkana kuing keur muyak di pamajikan ingat keneh ronde kadua harita teh da mulai teh 10:30 mangkana harita posisina maju kahayang teh satu kahayang eta geblek datang manten datangga kok ketok kana panto assalamualaikum Pak Ustad atuh kuring keur ngeunah-ngeunah muyak cabut langsung tayangkeun kok hoja make calana balik deui ka jero untung jadi buka eta panto make samping heula bukakeun pantona waalaikumsalam aya naon teh penting-penting di 12:30 Pak Ustad tulungan jadi Pak Ustad tulungan kunaon itu tidak salah ki abdi kasurupan kita eling-eling kasurupan makanya mah gemes goblok nganggu wae usia oh atuh teh heula cing balik abdi ka cai heula balik heula manehna ti heula teuing ka kamar mandi heula wudu make samping make jaket tadi iris setengah peuting plus kuring ingat boga alat paragi ngajampe kasurupan bubuhan kuring harita teu diajarkeun jampe kasurupan ngan kuring boga alatna alat paragi ngajampe kasurupan boga alat meuli naoge harita tahun 2017 di Cirebon meuli naoge boga alatna tas we geus geuning kieu di Amerika
bukan itu seminggu ya dan wali capek kagor kan karena bulungnya wali capek bener kukuringnya teangkeun ka imah tetangga anu kasurupan teh ari sugan teh wadul si horeng teh nyaan salakina teh keur-keurman teh eling-eling aing hayang nyandu goblok sia eta mah lain kasurupan eta mah cita-cita yang tidak tercapai ya. Oh maaf sagala deui urang teh butuh ka ustad urang teh komo anak-anak urang anu dititipkeun ka guru-guru ngaji tolong konektivitas orang tuanya harus nyambung kepada gurunya. Kenapa? Karena ketika berbicara 3 perkara saja yang tidak akan putus setelah mati anu hadis kanjeng Nabi teh hiji sedekah jariyah nu kadua ilmu anu manfaat nu katilu budak anu soleh nu ngadoakeun ibu rama eta cek santri anu tilu teh tadahul mukhlid artina nu hiji ing sayyidina eta berkaitan artinya apa lamun hayang anakna soleh titipkeun ka ahli ilmu lamun ilmu hayang manfaat sedekah anu jadi guruna keluarga maka insya Allah ilmu bakalan hulu ilmu bakalan manfaat. Tolong anak-anak kita pendidikan agamanya utamakan. Kenapa? Karena kedepannya tantangan rintangan umat Islam semakin berat, tantangan rintangan umat Islam semakin rumit. Keharusnya anak-anak kurang lamun jauh tidak didikan ilmu agama power hirupna mudah ditompang ambing power hirupna mudah dipengaruhan. Apalagi kita punya histori Indonesia mah geuning pasar bagus, Indonesia mah geuning babari laku sok buktikan Indonesia mah babari laku babari kepengaruhan model tahun-tahun tukang terusum budak main lato-lato tadi pernah usum lato-lato eta kabeh sa Indonesia rame budak marahin lato-lato lebihkeun ka bapana oge penasaran ih resep jiga namanya lato-lato ajol-ajolan ya eta da boga lato-lato usum sa Indonesia lato-lato memeh lato-lato harita usum si cepmek kabeh sa Indonesia gaya nurutan si cepmek dengan budak ngaliwat ditanya ku Injan harus di mana kamu nanya kamu bertanya-tanya ayah udah gede pas gitu ayah udah gede pas gitu peke cuman udah gitu mah emang ada apa nih urang nanya benar pasti mana kamu nanya moga lama eta aki-aki dia hari sama kepengaruhan hari aki-aki balik di masjid aki-aki ditanya gue coba pasti mana kamu nanya Dewi teba istighfar abah teh geus kolot bisi abah kono umur isukan naon silakan naon silakan ari abah teh nyaho teh urang di alam kubur teh bakalan dihudangkeun deui ketika abah hudang deui datang malaikat munkar nakir nanya ka abah teh malaikat teh man rabbuka abah ngajawab kamu nanya dagor siap malaikat aneh di Indonesia mah babari menyebar babari kapangaruhan eta mah teu masalah lah eta mah ala kadar heureuyan eta mah ala kadar resepan anu cilaka anu bahaya aliran-aliran sesat ajaran-ajaran yang menyimpang pergaulan-pergaulan yang menyesatkan itu babari laku di urang mah lamun urang hirup tara daek ngaji jauh tina didikan ilmu agama power hirup urang babari ka bawah sakaba-kaba bagaimana Indonesia ini dulu diserang oleh aliran sesat yang ternyata banyak pengikutnya selalu ada aja pengikutnya dulu waktu ada seorang pelatih badminton yang bernama Ahmad Musodik ngaku menang wahyu di Gunung Bunder Kecamatan Tanjung Laya Kabupaten Bogor disebarkan ke Jakarta laku loba anu mengakui bahwa Musodik adalah Nabi Sabah dan Nabi Muhammad untung hari kaya polisi aya MUI tewas penjara 4 tahun beres Musodik hari tak muncul deui ieu Eden anu ngaku malaikat Jibril loba hari kami percaya bahwa dia Eden adalah malaikat Jibril untung aya polisi deui tewas penjara 3 tahun setelah penangkapan Lia Eden dulu Indonesia itu top rekor seluruh dunia itu tepuk tangan dan hormat kepada polisi Indonesia apalagi FBI CIA waktu itu angkat jempol ke polisi Indonesia memang hebat jangankan teroris malaikat ditewak tako polisi Indonesia malaikat yang ditewak harita dan ini kedepannya akan terus bermunculan lamun anak-anak
kurang jauh tidak didikan agama pasti mudah untuk dipengaruhinya. Apalagi pergaulan-pergaulan sekarang eta luar biasa miris pergaulan budak ayeuna. Lamun anak-anak kurang tara ngaji, anak-anak kurang jauh tidak tinggal ilmu agama, paur hirup babari ka bawah sakaba-kaba, maka sing getol kana ngaji eta jembatan untuk mencapai makom derajat ketakwaan di mana geus jadi jelema anu takwa, Islamnya akan terjaga, bahkan nanti mati pun akan dalam keadaan Islam. Semoga kita semua dimatikan oleh Allah kelak mati dalam keadaan Islam. Amin. Dan berbicara mati, mari kita merenung. Berbicara mati, maut mah geuning tara bebeja, maut mah geuning rahasia. Kadang-kadang isu ngobrol jeung urang maut aya begitu. Aya begitu isuna ngobrol jeung urang beurang maut aya. Loba cing aneh gitu. Henteu teu aneh kecil, lu aneh mah isuna maut beurang ngobrol jeung urang. Mereka aneh. Ari isuna ngobrol beurang maut mah aneh. Lamun isukna maut kurang ngobrol jeung urang wah luar biasa eta. Berbicara mati itu rahasia sahanu nyaho sahanu apal. Ayeuna urang terkumpul ngayung kieu balik kieu Israel geus megah rek nyabut nyawa urang sahanu nyaho sahanu apal. Balik kieu aya nu maot ngan paling lamun balik kieu ayeuna aya nu maot paling kayak isukan subuh diumumkeun bade kangen di dieu. Ketika anda innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata kerpeti mahadir kene sahan maot eta geuning nu hadir make tiung hideung aya make tiung hideung udah mau rahasia. Jangankan menunggu nanti pulang, jangankan menunggu besok dan lusa, ayeuna detik ieu menit ieu lamun Allah ngeursakeun marentakeun Israel dicabut kabeh nyawana ayeuna saha nu bisa nolak dinyegahna. Bener marawa ayeuna kabeh hadio ayeuna teh caritana kabeh ayeuna maot ayeuna kabeh maot ngan jigana lamun ayeuna kabeh maot ya oh malah kurang dina berita. Bener pasti rame isukana TV One, Indosiar, SCTV, RCTI, RTUC aya. Kabeh reporter pasti memberitakan pemirsa telah terjadi kejadian sangat aneh, yaitu di kampung Tegawa Kaduci Baru Bekasi. Setelah ada acara peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, seluruh jamaah mati kecuali satu penceramahnya tidak muda dari Bogor. Duaan. Ternyata dua orang yang tidak mati dengan Ustaz Oci. Soalnya mana yang jaga amplop? Mana yang mau balik lagi ngobrolnya? Duaan nggak bisa, jadi jaga amplop. Ari kuring mah ridho kumaha Allah. Lu penting mah maot teh hayang dihampura dosa husnul khotimah mah enggak Gusti ridho. Ari ibu leutik heula kuring nu paneuri atawa sabalikna kajeun kuring nu paneuri geus leutik heula. Dan naon gitu oke kuring mah ridho kumaha we. Dan catat ketika mati datang rek lumpat ke mana, rek yumput di mana. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Sanajan anjeun yumput di satu tahun benteng anu kokoh, sanajan anjeun yumput dina jero liang anu pangleutikna. Lamun ajal datang idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Teu bisa dipajungkeun, teu bisa dipundur. Mumpung urang masih kan pasien kesempatan hirup Gusti Allah ayeuna yuk urang manfaatkeun aya pengajian rutinan, tambahkeun semangat karena pengajian rutin sebab eta jembatan untuk mencapai makom derajat ketakwaan ngarah Islam kita terjaga sampai mati pun kita kelak dalam keadaan Islam. Maka orang-orang yang bisa menjaga keislamannya itulah orang anu milih susu teh satu maha langkah Kanjeng Nabi. Maka eta buktinya cinta ka Kanjeng Nabi mah kudu daek nurutan Kanjeng Nabi. Berbicara tentang nurut jeung nurutan cinta terhadap seorang idola, maka saya sebelum turun pun ingin menginformasikan bahwa kuring oge boga idola selain daripada idola kita semua baginda Nabi. Tentunya idola saya eta anu aya patula patalina jeung lakob kuring nu disebut Tidala Muda. Ini geus ngajeblek foto kuring tuh nya Tidala Muda kasih kulina bener. Tolong ini banner rapikan dengan baik setelah acara ya. Jangan sampai kejadian ketika bulan Maulid kemarin nyeri hati kuring ke orang Serang kali itu
hari puting di Serang isu lagi sarua di Serang hari puting tengah ngaji di Serang mangkanya lebih gede di ieu foto kuring kudu yang ngajeblek isu kaset hari isu tengah ngaji di Serang kene ngaliwat kuring kana urut acara mangga puting oh eta panitia bener kuring enak anak embe goblok panitia teh kasep enak anak embe tolong panitia rapikan dengan baik setelah acara ya kumaha cenah Pak Ustaz lamun dipake pare atuh lah sarua erang sarua wae. Ini saya disebut kilalang muda di mana lalakonna bejakeun dong. Bejakeun dong. Jadi memang saya dari kecil itu cinta resep karena wayang golek. Itu dari kecil. Dan ada idola saya dari kecil yaitu sosok almarhum almarhumlah Abah Haji Asep Sunandar Sunaria. Dari kecil saya cinta terhadap beliau sebab kuring cinta ke anjeunna datang we cirina nya eta daek nurut jeung nurut tah akhirna ti leutik kuring sok nurutan dalam sok digereman jiga dalam malihan rancangan kuring sok nyebut ka kuring teh dengan panggilan si dalang eta teh ngaran panggilan sabenerna si dalang teh aya nasib kuring jadi mubalik akhirna nempel eta ngaran teh jadi we lakob kana panggung disebut we lamun ceramah teh dalang muda teh ayeuna beureun 20 tahun ka hareup mah tidak lampeot makana kuring lamun ceramah eta kadang awal kadang pertengahan kadang samemeh turun sok nembongkeun cirina sok ngaluarkeun suara golekna eta oge tergantung persetujuan jamaah jeung panitia ari di dieu memeh turun kuring wios ngadalang heula wios moal ambek moal budung moal nyarekan moal nyawer moal jadi we ada segala moal sok kurang ada langgalah salitnya isi penasaran sok kurang keluarkan suara saha cepot mah mahal cepot mah pun aing nyawer cepot keluar kurang keluarkan suara saha Gatot kaca sok kurang hijikeun lah kurang keluarkan suara Batara Guru Rasin Rada jingga berkaca di lakon Jabang Tubuka dalam bukan jempe Batara Guru Rasin Rada jingga berkaca dalam bukan jempe ulah pucalangap mau jadi mereka Batara Guru Rasin Rada jingga berkaca ulah kasih dia cuy kermanggil kodam Batara Guru Rasin Rada jingga berkaca dalam bukan jempe kacaritakeun di sawarga maniloka ieu sang hyang otipati jagatna ta Batara Guru ngahaturanan linggih Rasin Rada anu rencangan ku Raden Gatot Kaca sawi tunggul hamari kelutat nyembah harimang sabda ajrih ningali pamor sang Batara watakuan tasye Batara Guru tutuwong samanea mangsa terusing matu trahing kusuma titising andarawi trahing dewa kapusahan lami-lami ngandika kawadaling lisan mekatan pengandikanipun alis manis melas melis leri gedet pangandika datang Batara Guru kieu sorang Kakang Pancin Rada aulah ya eta Batara Narada kepayun kang calikna yeuy tiris asa taya pisimbuteun ardang asa taya pikipaskeun asa eueuh pipatureun hirup tina danget ayeuna kapayun Kakang Pancin Rada aulah dalah nun adi guru puput kon tebang kadaton sebaheun para dewa jadi iya bantuan atuh nomenang gawe aing menyawer itu atuh nomenang bener cicingnya Kang kumaha itu tingali di sawarga maniloka ting jerit para widadari ting karociak para dewa ngamukan luar biasa dina danget ayeuna nangging cekra malam kumaha moal aya nu bisa ngelehkeun ieu
naga percona yuwal hiji budak ngorah di negara Pringgandani teges naga tot kaca ruparantos digodok di kawah chandra di muka mana gatot kaca naga parantos disusulan ayah dipengker adi kapayun hidup gatot kaca jabang tutuka arim bisuta pilawanan naga percona nah kaharap gatot kaca berarti sorakna kieu kaca mbeknya kalau kaca kata jaga Abah Asep mah kunaon gak berkaca ngageram sebab cicingna di Jawa Barat di Jawa Barat simbolna Siliwangi meong beda jeung Jawa Tengah Jawa Timur lamun Jawa Tengah Jawa Timur Gatot Kaca Bima teu ngagerem tapi lamun di Jawa Barat mah ngagerem nampi nuhun karena rupiah pembagi kalayan ujung sumpah gada aturkan sebat sungkem goyong panjadagan sang hiyang otipati jagat nata batara guru diterima pujas kutihida dedeh Gatot Kaca bahaya hidup tadi angkat di bumi tetapuh baraha tadi putra angkat pada maghrib yang ugi ka dieu jam sangapanan ari hidup geus dahara tawa ajan eta dican ieu paingan leuleus malihan yang oge geninganan rara treret kencakatu men tadi maklum ka hidup jauh di juk-juk tanggang di tea hidup di Bogor ka Bekasi teh geuning susuguhna eueuh deui nah dina meja teh nu kieu unggul bisi ieu mah anu aya di hareup hidup teu panuju mangga ulah rek di dinding kelir genang siloka genap bejar beaskeun kasep palaina rumbawi titani putra teh culang cileung ya culang cileung kunaon aya kahoyong hayang naon hayang kopi salaresna ulah ngopi aya oge nu bodas daun eta nu bodas ya ieu mah nenen kumaha rasana engke urang uyup pabarengan ya kumaha kerpungi ma putra kumaha lalakon keur peuting kerpungi ma putra ngaji di daerah Garut kerungi mah di daerah Garut di Garut kerpungi ma ya kumaha keur di Garut di Garut mah beda jeung di dieu naon bedana susukuhna maksudna di Garut mah dina meja teh nembrak segala aya naon nenen aya kopi aya Coca-Cola aya Fanta aya Sprite aya pan di dieu ge aya Sprite mah leutik ieu mah Sprite goceng ieu mah nu keur penting bacaan pung Sprite aya men tadi malu oge yang dinadanget ayeuna teh geninganan kieu bahaya maneh kumaha carita nu keur peuting kieu can anggeus kumaha bangsa di Garut mah dina meja teh lain minuman hungkul lain minuman hungkul lain naon dahareun jadi dahareun ge aya aya naon cauna aya dodol aya rangginang aya ranggining aya bugis aya ari di dieu tisu di dieu mah aing manahakan ari tisu aing perpeuting mah dahareun ari eta kadahareun peuting nu nembrak dina meja teh di kamanakeun dikaresekan ku aing mau balik nah jeung kadalangan teh jadi ngaco kieu gabungan unu nyawe rea rehe Gatot Kaca kumaha ari eta di tukangan hidup teh saha geninganan aya nu hideung bodas Membawi dipungker teh kasepuhan wa Semar Badranaya dedeh geuning aya Badranaya kapayun kan sono yai ge kakak tah datang we Semar berarti sorana Semar marana ngabrewek ieu Semar aya amoing ucuk jauh di juk anggang di tea wah bisa tebangnya orang kenal kado di dia didoakan kuat mugian haladir sing barang jahiruna
Semar kita mah untuk Semar saha keluarga cepot nah soal itunya yalah Sampurasun alhamdulillah dewek bisa panggil yang orang Tegal gaduh di dia bebelaan dewek teh ka dieu tak nama dewek dah ini teh ka Kuningan kan dipikir-pikir rek naon aing ka Kuningan ngondang eueuh mendingan ka dieu beureun puguh balik aya bawa kalau saeutik we di dewek mah deuleu ceuri dia geuning urang hirup teh di dunia moal lila sedengkeun urang mah paeh teh geuning beda jeung sato mah paeh ala kadar bilatungan panjelema mah iwal di bilatungan teh bakalan pinang jeung balitungan nu ngandung hati perhitungan melak cabe buah cabe melak bonteng buah bonteng melak hade buah hade melak goreng buah gitu bisa gitu tukang buat mah bubuhan di setengah 12 ya teh mudah-mudahan nu haladir sing paranjang yuswana sing sarehat badana sing karageun milik rezekina tutup lawan segota hadirin wal hadirat rahimahullah hampura kuring hampura mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Punten jangan dulu ada yang berdiri, jangan dulu ada yang pulang sebelum doa beres. Siap? Siap? Pokoknya didoakan balik didoakan kapanggih pocong. Pocong lagi 12. Kami itu dulu untuk pocong. Kenapa? Karena mohon maaf apa yang saya sampaikan barusan mungkin ayat daging jeung kulitna posisinya di luar tulang tapi ayat leuwih pelem jeung imam eta nyaeta sumsum dina jero tulang addu'a mukhul ibadah ari doa teh sumsumna ibadah bisa jadi di wir kuring nu nyarita mah bujeng hingga kana hate kana otak ge teu narima tapi mungkin dengan kekuatan doa eta anu nempuskeun ilmu taufik hidayah untuk diri kita maka jangan dulu pulang sebelum doa beres ya siap pokoknya komitmennya lu balik dia lelaki pegang pocong sabar pocongnya perbios sanes tesono pamitan sanes bosonan kembang paku kembang kopi kembang mayang na ayakan lamun ngaku cinta ka Gusti sing rajin maca Quran insya Allah kembang paku kembang kopi kembang mayang na ayakan lamun ngaku cinta ka Kangjeng Nabi sing rajin maca sholawat dan kembang paku kembang kopi di kembang mayang na ayakan lamun panitia cinta ka isim abdi itulah poho kue gerak kartisan khair abi wasim bi aw abi wasbu wa yadrabum biha adunumi wa rabbu fi ghairil ladhi marraja fa maqdi hafal wada ma lam yuba hadallahu wa iyyakum ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.